Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui dina channel Rina Tesya Anggreni. Dina kesempatan ieu anu baris dipedar nyaeta ngeunaan materi basa Sunda kelas 10 dina materi sajak. Sajak nyaeta salah sahiji karya sastra Sunda anu direka dina wangun basa ugeran atawa dina wangun puisi. Sanajan ditulis dina wangun ugeran, tetela sajak mah teu pati kauger ku patokan-patokan jumlah engang, unggal pada lisan jeung jumlah pada lisan dina unggal pada saperti dina pupuh atawa sisindiran. Engang teh nyaeta suku kata jeung pada lisan teh baris oge pada teh paragraf. Dumasar kana asal-usulna, sajak teh mangrupa karya sampeuran anu jolna tina sastra deungeun nyaeta pangaruh tina sastra Eropa. Jadi sajak mah lain asli karya sastra ti Sunda, tapi karya sastra ti deungeun ti luar negeri anu ayana pangaruh tina sastra Eropa. Sajak baheula mah pangarang Sunda anu naratas gelarna sajak teh nyaeta Kiswees. Jadi Kiswees teh nyaeta pangarang Sunda anu munggaran nu naratas ayana sajak Sunda sarta terus mekar nepi ka kiwari. Sajak loba nu dimuat dina majalah jeung koran basa Sunda saperti Mangle, Cupu Manik, Galura, jeung Koran Sunda. Tapi aya oge sajak nu dijieun jadi buku mangrupa antologi. Ieu mangrupa sababaraha conto judul buku kumpulan sajak, nyaeta kahiji aya Lalaki di Tegal Pati karya Sayudi taun 1863. Aya deui buku kumpulan sajak Jante Arkidam karya Aji Prosidi taun 1867, aya Tepung di Bandung karya Rahmat M. Saskarana, Wasiat Konglomerat karya Taufik Faturrahman, jeung rea-rea deui. Tah ieu conto buku-buku kumpulan sajak Sundana. Ieu gambar sampulna nu kahiji aya buku Jante Arkidam karya Aji Prosidi, nu kadua aya Lalaki di Tegal Pati karya Sayudi, nu katilu aya Wasiat Konglomerat karya Taufik Faturrahman, jeung aya buku Tepung di Bandung karya Rahmat M. Saskarana. Saacan maham leuwih jero kana perkara sajak, urang kudu apal heula unsur-unsur sajak Sunda. Nu kahiji aya adegan lahir jeung nu kadua aya adegan batin. Adegan lahir nyaeta unsur fisik sajak nu disawang tina wangunna, saperti aya wangun sajak tipografi, pilihan kecap atawa diksi, citraan atawa imaji, gaya basa atawa figurati, jeung aya purwakanti. Jadi lamun adegan lahir mah, urang bisa langsung ningali tina wujud fisik wangun sajakna. Nu kadua, aya adegan batin. Adegan batin mah teu katembong langsung tapi kudu diteuleuman heula eta sajakna. Saperti aya jejer, rasa, wirahma, jeung amanat. Sanggeus urang paham kana unsur-unsur sajak, di dieu aya rupa-rupa sajak, wanda sajak. Nu kahiji aya sajak epik teh sajak anu sipatna ngalakonkeun, ngadadarkeun, atawa nyaritakeun. Kulantaran kitu, sajak epik mah biasana panjang. Jadi bisa katingali pokona mah lamun sajakna panjang jeung eusina teh ngalakonkeun atawa nyaritakeun, eta disebut sajak epik. Nu kadua aya sajak lirik. Sajak lirik mah beda jeung sajak epik anu ngalakonkeun. Lamun sajak lirik mah henteu ngalakonkeun jeung wangunna ge biasana leuwih pondok tibatan sajak epik. Dina sajak teh sok kapanggih aya harti konotatif jeung denotatif. Harti konotatif atawa ceuk bahasa sejenna mah sok disebut kiasan, nyaeta harti anu teu langsung nuduhkeun barang nu dimaksudna. Biasana hartina teh injeuman, tapi ngandung rasa atawa tafsiran kana barang sejen. Nu kadua sabalikna sok aya harti denotatif, nyaeta harti anu sabenerna, harti nu saujratna.
Harti anu langsung nuduhkeun barang anu dimaksudna. Salian ti ayana harti konotatif jeung denotatif, dina sajak oge salian ti maca sajak urang bisa mawakeun sajak ku cara dideklamasikeun. Maca sajak jeung deklamasi sajak teh aya bedana. Dina maca sajak, sajak dipidangkeun ku cara dibaca tur make teks. Ari dina deklamasi mah, sajak dipidangkeun ku cara ditalar tanpa make teks. Deklamasi sajak oge biasana diparengan ku pasang peta, gerak, jeung salian ti eta. Jadi lamun maca mah make teks, lamun deklamasi mah ditalar. Sarian ti dideklamasikeun dina sajak oge sok kapanggih aya paraprase. Naon cenah paraprase teh? Paraprase nyaeta ngarobah wangun karangan atawa nyaritakeun deui eusi karangan kana wangun sejen. Ieu dihandap aya padika dina nyusun paraprase sajak. Padika teh aturan, cara. Nu kahiji, urang kudu maca heula atawa ngaregepkeun anu maca sajak kalawan gemet. Nu kadua, catetkeun kekecapan anu dianggap hese. Geus kitu, paluruh, paluruh teh teangan, harti jeung sinonimna dina kamus. Nu katilu, tuliskeun deui sajak nu dibaca atawa diregepkeun make basa sorangan tanpa ngaleungitkeun harti tina eusi sajakna. Nu kaopat, tepikeun deui hasil paraprase teh ku cara dibacakeun di hareupeun babaturan. Sanggeus tadi sajak dibaca, dideklamasikan, bisa oge sajak teh dijieun jadi musikalisasi sajak. Umumna, ieu kagiatan teh midangkeun sajak jadi rumpaka lagu kalawan dibarengan ku musik. Biasana lamun barudak ayeuna mah leuwih gampang ngamusikalisasi sajak tibatan ngadeklamasikeun sajak. Sakitu anu kapihatur dina pedaran materi sajak dina kesempatan ieu. Ieu materi teh sumberna tina buku Pamekar Diajar Basa Sunda kelas 10, modul pangajaran kaparigelan basa Sunda, jeung tina web Basa Sunda ID. Ieu video pangajaran disusun ku Sim Kuring Rina Tesya Anggreni SPD, guru basa Sunda di SMA Negeri Hiji Batu Jaya. Sagala kakirangan nu aya dina ieu materi hapunten jeung sagala hal anu masih dirasa kurang paham bisa ditanyakeun sacara langsung atawa ngaliwatan kolom komentar. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.